urang sing kuat nah aya kitu jang Solehudin ece akang nusok matak ngagoda kana imana loba urang canak we ibu nusok aya dihareupeun urang akang nusok ngagoda iman teh ka hiji awe komo awena geulis jiga abdi mah makana si abah itu tuh ngicep-ngicep ge eta teh si abah naon ngaranna abah saha eta ngaranna hah sing bener atuh akang ngajawab teh atuh saha abah naon Abdul alus bah eta teh Asmaul Husna eta teh ngan ulah ari Udin mah geuleuh abah Abdun hah Kardun oh butut untung teu kirdun ge si ibu bapak sadayana tak kitu ce hiji nusok matak ngagoda iman teh awewe paingan dauhan Nabi fa inna awwala fitnati Bani Israil lakanat fin nisa sesungguhnya kehancuran Bani Israil berawal dari wanita makana urang doakeun ieu Neng Yuyun anu ditikahkeun masing janten istri anu solihah ari istri anu solihah teh ece nu ridho kana naon bae pamerek tinu jadi salaki sanajan syukuran we ece salaki usaha dibere duit mawa jak ece 1 juta alhamdulillah mawa deui duit 500.000 alhamdulillah mawa deui duit 5.000 alhamdulillah itu geuning beukeum meusan ridho karena non bae pameret tinu jadi salaki sanajan saeutik ece ridho ku salaki dibere duit sapoe 1.000 mahi moal 10.000 atuh ditaekeun cek salaki teh ieu nyai duit 10.000 sing mahi satauneun mahi moal mahi beulikeun kana kalender ece pek teu neun dina meja makan piraku salaki balik ti sawah rek ngadahar Agustus gampang ece salaki datang ti sawah nyai hayang susu geuwati nyuh Januari nyai hayang udud gerelengkeun Februari nyai hayang sayur leob salaki yeuh ece adunya mataun wa khairu mata adunya almar'atu salihah dunia teh perhiasan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita yang istri yang solihah nu kumaha ibu deui yang pandai mengemas diri sok daek ditiung dikemas baju nu muslimah barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak tinggal garaya ditariung teh seragam teh geus lunas teh encan eta oh gaya dikemas ibu geulis ditiung dikemas mah kitu acukna duka teuing jero nama duka pongpet duka henteu gaya ece tiung nama mangga beda-beda tong pasea ece rek tiung jiga ibu-ibu seragam kitu tiung naon eta teh ngaranna teh hejo toskanya tiung oren mangga ibu sok sae ditiung dikemas Neng Soleh Jang Soleh Neng Soleh deh kitu tari ngaji candahar teh sok balelo Neng Yuyun dikemas ayeuna salira mastaka kuraksukan anu muslimah punten ece lamun awewe ditiung wae ece sae henteu sing tarik aja saya awon piraku keur diangir di titiung oco sing nepi atuh utekna kadingnya emanya keur diangir di titiung istri etiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri nu pinter tapi ciri istri bakti mun istri tara ditiung isukan bakal digantung luhureun seuneu nu hurung itu bendu anu agung sok ditiung ece ari tiung paranti nutupan naon ce paranti nutupan naon ce orat salah ece ngajawab teh orat teh loba manya ece boga-bogaan dituruban ku tiung tiung mah paranti nutupan kitu hiji nusuk matak ngagoda iman awewe ngan insyaallah jang Solehudin Neng Yuyun mah ieu istri yang sangat solihah
da tadi ditaros ku abdi meme akad tikah kamar dinten Jumat ceng teh Neng Yuyun leres bade tikah ku Asolehudin leres cenah teh haji kumaha ceng teh lamun Asolehudin ti Cipari ka dieu teu dianterkeun teu jingjing teu bawa lengoh ka bina-bina kumaha ku Neng Yuyun bade tampi eta ngawalerna ece singkat ngangge pantun balas soleh Neng Yuyun pokna kieu kajenjeng jing sisirawa kajen jengkol di astana kajen teu jingjing teu bawa nu penting nu ngarengkol dina calana